Alhamdulillah para mitra sadaya, Mang Jaya tiasa mancen tugas deui neraskeun hanca nu katuna kamari. Carios nyambung lutung karya Kileksa. Kahaturkeun ka para wargi etang-etang hiburan pangbeberah manah upami teu lepat mah kamari teh Ratu Bungsu Karmajaya nuju ngadeuheusan ibuna seja bade amitannya. Seja amitan bade mangkat kitu teh. Mangga urang teraskeun ieu dongeng teh tina carita pantun. Hapunten upami Mang Jaya kirang pantes ngadadarkeunana atau napi mendarkeunana hapunten. Margi na diajar ye carios kieu mah ye. Sadayana ge jami diajar para wargi anu enggal mah kitu. Janten sok aya bae lepatna hapunten. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna lutung karya Kileksa. Maksad sareng tujuan Ratu Bungsu ngadeuheusan ibuna teu aya sanes. Nyate nuhunkeun ditaksir bari jeung dangdak dengdek lahak lehek. Aduh utun. Geuning hidup teh bisa dangdan papaesan awak teh. Horeng bisa mapantes tangtungan. Hade pisan utun eta dangdanan teh. Alus jeung payus, mata loba nu kairut. Kewas pantes bakal loba nu resep. Cukup sakitu mah utun, gagah priyoga medal cahya. Mata kreueus pikeun ibu mah ningali kaayaan hidup teh. Waler ibuna bari imut ngagelenyu anjeunna nyaan reueus kagungan putra anu leber wawanen jeung bisa dangdan. Atuh Ratu Bungsu Karmajaya mani rebeh pangambungna asa bagja dipuji ku Sunan Ibu. Nuhun Ibu. Ayeuna kuring rek niang. Ayeuna pisan bakal ningalkeun dayeuh maneh kota Pajajaran tempat kuring digedekeun. Permios Ibu. Kuring seja amitan ningalkeun Banjar Karang Pamidangan tempat kuring ulin. Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari cengkat rek niang. Dageus teu sabar hayang geura jung lumaku jauh, tapi ibuna tacan ngawidian sabab aya keneh amanah nu rek dibikeun. Ih, keheula utun, keheula anan. Ieu ulah waka gasik-gasik ini ibu aya keneh picaritaeun. Nah naon ibu subangga geura saurkeun. Ratu Bungsu bangun reuwas geus cengkat. Calik deui socana melong kanu jadi ibu. Kieu anaking utun putra ibu. Hidup teh baris init kanu jauh bakal miang kanu angang. Asa teu tega lamun ibu ngantep karepna atawa ngan sakadar marengan kudua. Ayeuna ibu rek mere ali. Jimat keur namahan bakal dina sajeroning lumampah. Bisi isuk baring supagi aya kararepet sarta aya pangabutuh atawa nu merlukeun ieu barang ku ibu bakal dipaparinkeun ka hidup. Pikeun namahan kategrahan kana hate. Hatur nuhun ibu. Naon dupi hasiatna ibu? Putrana bunga heunaker. Teu kudu dicaturkeun gunana moal diguar hasiatna. Engke oge ku eta ku hidup bakal kapenak, bakal kapanggih eusina. Ayeuna mah ku hidup geura pake ali jimat sapasang. Engke bakal gede gunana pikeun hidup. Nyai Dewi Nawangwulan ngabijilkeun ali jimat sapasang. Sor dipasihkeun ka Ratu Bungsu Karmajaya. Atuh puguh putrana gasik nampi. Gancang nampanan ari sabab dipaparin jimat ku Sunan Ibu. Nu tangtu bakal gede mangfaatna. Aduh hatur nuhun ibu. Kuring nampi kana ieu ali jimat. Rap geura pakekeun ku hidup. Eta ali matana inten gunakeun sing api. Pake keur nedunan kahayang hidup. Sabab kahayang teh perlu dibeuli ku modal jeung pangorbanan. Muga-muga sing hasil maksud, saur ibuna deui. Rap bae eta ali jimat teh dianggo ku Ratu Bungsu Karmajaya. Atuh beuki herang mencrang bae remana. Sang Ratu Bungsu teh dipapaes ku ali jimat nu ditaretes ku inten. Ting carelak cahayana mata kabita nu ningal. Estuning para wargi sadaya. Barang eta ali dipakekeun teh luar biasa. Namahan cahaya pikeun Sang Ratu Karmajaya. Bener-bener anu ayeuna katingali teh gagah, katingali luar biasa gagahna. Samalah kasep luar biasa kasepna. Meni moncorong ngalir ibarat bulan ceuk cacaritaan teh mah. Bulan ge bulan 14 para wargi tanggal 14. Ibu sakali deui kuring ngahaturkeun nuhun. Ayeuna mah kuring seja amit bade miang ngantunkeun nagara.
disuhunkeun piduana ti Sunan Ibu. Bral utun geura miang. Ibu ngaduakeun pisan geura cunduk alun-alun, geura ngapung kaluhur, geura ngapak mega Jomantara, geura tempo pinagaraeun, geura ilikan pi tempateun nu merenah jeung betah. Saur Nyai Dewi Nawangwulan bari neuteup ka ingkang putrana nu geus tarap di baris mangkat, geus sayaga baris miang, cedok nyembah ka ibuna terus mundur ti payunan ibuna, leos angkat ngajugjug ka alun-alun bari metakeun pangawasa dina manahna. Nu lumaku tungkul meruhkeun pak ilmuna, dengdek mapatkeun pangabisana, dangah ngajajabkeun kalakuan Ratu Bungsu Karmajaya mimiti miang ninggalkeun alam pajajaran. Sejanyumponan kahayang jeung cita-cita baris ngider neangeun pinagaraeun kesan pibakeleun pikahareupeun. Poe ieu aing mimiti mukakeun lawang harapan. Poe ieu aing mimiti nyungsi hiji bukti pikeun ngaguar kanyataan di alam lega. Aing kudu hasil nyieun hiji pagawean, kudu kapetik syariat Cina ka ala rasa buahna. Pagawean aing kudu ngabuktikeun hiji hasil nu mangpaat. Kitu gerentes manah Ratu Bungsu Karmajaya bari tetep angkat ngajugjug ka alun-alun. Barang jol anjog ka alun-alun, reg eureun bari rumenghap mapatkeun pangawasan nu nyampak. Ngawejang ajian nu geus asak lajeng tanggah teu lami Ratu Bungsu Karmajaya ngapelesat ka Jomantara, ngeuming langit ngahontal mega, ngaderegdeg ka awang-awang anjog ka mega ciga tungkul. Sadatangna kana mega malang Ratu Bungsu Karmajaya mapatkeun deui pangawasana, kek calik dina mega bangun tenang. Repeureum bangun musirkeun batin, sangkan ulah paburisat kanu teu puguh. Kep sidakep sinukut tunggal mapat pancadria nu opat. Aya nu katinggal teu ditinggal, aya nu kaambung teu diambung, aya nu kadangu teu didangu, aya nu ucap teu dikedalkeun. Rasa jeung niat sajiwa, pikir jeung ati ngahiji, batin manteng kanu ngawasa alam dunya. Ratu Bungsu Karmajaya harita apa dina mega munung-nunggal bari nganti-nganti wanci nu mustari nunggu waktu anu sampurna neangan mangsa anu utama pikeun neangan pinagaraeun. Bakal ditingali ti Jomantara, diukur ti luhur, disasar ti awang-awang, malar awas kamena-meni. Jauh ambahanana paningal, kitu maksud Ratu Bungsu Karmajaya. Anjeunna tatapa di Jomantara, calik dina mega malang. Ieu masih Gatot Kaca we para wargi sadaya. Cag urang tuna heula kaayaan Ratu Bungsu Karmajaya anu nuju tatapa di Jomantara calik dina mega malang. Ayeuna urang kocapkeun deui kaayaan di tempat sejen. Hiji tempat nu kacida jauhna ti dayeuh pajajaran, eta tempat katelah padukuhan Cihanjuang. Patempatan nu kacida hegarna, matak betah jeung matak waas, Cihanjuang estu teu aya pantaranana. Ari sabab daerahna subur makmur sugih mukti, pareharade palawija kacida lobana, meuni sagala aya beruh bereh di mana-mana. Atuh pikeun masyarakat di dinya estuning para wargi sadaya nu disebatkeun bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah teh harita mah kabuktikeun. Sajabati kitu eta padukuhan Cihanjuang teh geus kacida sohorna. Lantaran diolah ku jalma nu utama, diheuyeuk ku jalma nu leubeut ku kagegeut. Beunghar ku kanyaah, welas asih ka abdina, nyaah karayatna nu mata kacida majuna. Sabab hurip Gusti waras abdi teh sanyana lain bobohongan ngan lain saukur diucapkeun wungkul. Sok aya kalana para wargi. Hurip Gusti waras abdi teh ngan saukur diucapkeun wungkul teu aya kabubuktianana, ngan saukur celengkeungna wungkul, ngan saukur guludugna wungkul bari teu ngagebret hujan turun. Sok aya kalana. Tapi ieu mah bener-bener ceuk paribasa teh mah eta padukuhan teh estuning sepi paling towong rampog, sepi ing pamrih rame ing gawe, rakyat jeung rahayat salinana babarengan, kacai jadi saleuwih, kadarat jadi salogak, sareudek saigel sabobot sapihanean, sabata saribagan, kitu ceuk babasaan. Ari pangna kitu teu aneh.
sabab diluluguan ku ratu nuluhur ilmu diraksa ku raja nu jembar ku panalar adil tur bijaksana dina ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara atuh sarerea ngarasa genah pebetah di nagara genah bumen-bumen asa tentrem jeung hirup hurip gumelar di padukuhan Cihanjuang. Ari nuju menang di eta padukuhannya Kerawati nyepeng nagri tayalian ti Tumenggung Laksana Gading nu gagah rongkah gede pangawasa anu sakti tanpa tanding luhur ku ilmu leber ku wawanen jembar ku pangabisa jeung mudal pukapa jeung para wargi sadaya estuning nyepeng kakawasaan di padukuhan Cihanjuang teh kacida pisan pernah. Demi Tumenggung Laksana Gading kagungan saderek hiji istri ari jenenganana katelah Ratu Emas Bagandan Sari masih parawan keneh keur meujeuhna ieu mah lamar wae kitu ku Mang Jaya ngarang teraskeun. Demi kaayaan Ratu Emas Bagandan Sari geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis lain kaulinan estu bawani ngajadi endah lain babasaan estu bawana ti kudrat punjul tilingga papak kitu cek ujaring juru pantun para wargi sadaya malah aya di babasaan nu kacida leuwih antebna ku geulis-geulisna putri ku tukang pantun digamarkeun siga kieu pameunteut ngadaun seureuh waos gula kumantung halisna bulan tumanggal maksudna bibir ngabibir kunci gado ngajeruk sapasi tak-takna naraju matang leungeun laleuleus kacang sapapan kepatna gondewa mentang susuna nyumangga waru hulu susu nunjuk irung ceuk pangirana boga incu 7 wae mah moal matak genyur-genyur kitu parawitan sadaya cek ucap juru pantun malah bitisna jaksi sajantung kitu gamaran Ratu Emas Bagandan Sari muka kocap geulis kawanti-wanti endah kabina-bina kocapkeun nu geulis Ratu Emas Bagandan Sari ayeuna masih keneh lagas taya nu boga lengoh teu boga kabogoh masih keneh cawene meujeuhna da puguh ka karamangkak keur meujeuhna biji lemah manis tapi karasana ku Ratu Emas Bagandan Sari mah asa geus heubeul teuing lalagasan geus lila teuing lelengohan bek timbul rasa nu teu puguh hariwang jeung honcewang sok sieun teu meunang rabi atuh jadi pikir beurang jeung peuting bari bahan kasusah unggal mangsa bet matak paranas hate dina hiji mangsa para mitra Ratu Emas Bagandan Sari carik nyalira di taman anjeunna ngalamun bangun bingung ngahuleng mikiran nasib diri nu ceuk rarasaanana anjeunna teh teu umum jeung batur cenah lantaran nu jadi lantaranana boga rasa yen lila teuing lalagasan. Milik aing na kieu-kieu teuing asa teu puguh hirup teh kaya kieu mah ari sabab asa lila teuing hirup nu ngeulis sorangan asa lawas teuing lalagasan batur mah di baju hideung ari kuring kabaya wae ari batur mah dipikatineung ari kuring sorangan bae nah kumaha atuh nasib teh rek iraha datang mangsa papacangan palang siang kitu saur Ratu Emas Bagandan Sari bari ngajentul ngahurun balung diuk di taman sosoranganan neuteub kembang harita keur dihelaran ku Bang Bara indit Bang Bara jebul ku kupu ting keleper ngadeuketan bangun geget bet kabita Ratu Emas Bagandan Sari teh ningali kaayaan kitu mah asa kaelehkeun ku kembang jung anjeunna ngadeg katayep ngadeuketan kembang nu keur pada nyeusup terus dipetik bari diteuteub bangun deudeuh gek calik deui di tempat tadi kembang anjeun mah bagja kakara beukah geus loba anu ngahelaran anjeun mah untung karek bijil geus pada nyeusup
Nah tua ari aing bet kieu bae geus lila hirup sorangan. Alam teh asa heureut pisan. Dunya jeung sagapehna ngajauhan ka aing mah. Kembang hiraha kuring bisa midang, saur Nyi Putri Baganan Sari bari ngambung eta kembang. Jep didinya jempe simpe nu kadenge iwating hariung na Surabang bara nu sing keleperna nyameran kembang anu mangkap trep entep terila geus hibar deui. Kitu jeung kitu bae salilana jiga nu ngahaja ngabibita ka Ratu Emas Baganan Sari. Ari langit teuing kulenglang menibara resih taya panghalang. Alam endah matak betah dihihidan ku angin leutik. Ngadelingding seungit malati. Ari sang surya moncorong bengras naker. Kurung ngempur cahayana nyiram buana panca tengah nyaangan manusia nu kumelip di alam dunya. Tapi kaayaan nu sarupa kitu pikeun Ratu Emas Baganan Sari mah estuning taya hartina sabab manah samagaha. Arit ati gering ku kapeurih lantaran teu aya kabungah nu ngabeberah kana manahna. Akhirna sabada ngalamun lila Ratu Emas Baganan Sari ngalungkeun kembang nu geus mimiti layu. Lajeng anjeunna ngalahir deui siga nu beuki bingung lantaran katara pisan taya sumanget. Mun kaya kieu mah aing teh kudu buru-buru nyarita ka Kakang Laksana Gading pikeun nanyakeun perkara aing. Nah kumaha ieu teh nasib bet kieu bae. Aing kudu ikhtiar lantaran bisi leuwir teuing. Keun ayeuna keneh rek ngadeheus ka Kakang Laksana Gading. Da tinangtu anjeunna ge nuju aya di tempatna. Saur Ratu Emas Baganan Sari bari teras ngadeg. Memeh angkat rarat reret heula. Sieun aya nu ngintip tapi yakin aya jalma hiji-hiji acan. Red kana kekembangan anu mangkak meniruhai kacida matak betahna. Halegar jeung nyambuang seungit kembang. Nyi Putri Baganan Sari rumenghap lajeng malik sarta angkat lalaunan ngajugjug ka tempat rakana nu rada anggang di taman. Dasar nu geulis para mitra. Sakitu nuju bingung tetep we geulis. Sakitu nuju bingung jeung ngungun ge kalah kabeuki nawahan lucu para mitra. Mun baeud tambah kaleueut, mun camerut beuki payus, lamun angkat bet matak lelenyapan nu ningali. Harita angkatna meningalang ngeor lir macan teunangan. Najan sedih teu ngurangan sari, najan susah teu ngurangan enah. Kabingung teu matak burung, teu matak kaduyung. Kitu perbawana nu geulis Nyi Putri Baganan Sari terah padukuhan Cihanjuang nu geus kocap ka mana-mani kawentar ka mana-mana. Cag para mitra sadaya urang tunda heula sakedeung. Kaayaan Nyai Putri Baganan Sari anu nuju angkat ningalkeun taman sejang ngadeheus ka ingkang rakana ayeuna kocapkeun di bumina tumenggung Laksana Gading harita rakana nuju aya di dinya calik nyalira bari nyawang kanu anggang. Ieu mah dongeng nu dariuk sorangan para mitra sadaya. Dawilah ieu mah hiburan itu. Nah, dari anak ulah dari teuing ngadangukeun dongeng mah nepi ka sagala cueur. Ulah. Rineh para wargi mangja ge rineh dina ngadongeng nagilah tu dari teuing. Sok capek ari serius teuing dari teuing teh. Ai rineh kieu malah teu karaos capena. Ngaleueut heula tenang we nah. Dina poe eta raraosan tumenggung Laksana Gading asa tenang jeung tumanina. Tiis ceuli herang mata geus lila taya pikiraneun, geus lawas taya nu masalah nu berat-berat. Atuh karaosna ku anjeunna mah harita teh matak senangah-nangah ning taya kasusah jeung kabingung. Bagja diri aing. Geus lila hirup bari nyeusseup hawa seger ka aya nagara aman jeung tentrem matak betah. Ayem teu matak hariwang. Muga-muga ieu kaayaan teh sing manyang salilana ulah aya bancang pakewuh.
ulah aya nu matak ngaganggu kana katengtreman Cihanjuang. Aing ngarasa bunga hate lantaran cita-cita aing laksana sapaneja bisa ngolah nagara jeung ngayeuk dayeuk kalayan hade jeung mangpaat ka balarea. Kitu saur Tumenggung Laksana Gading ngebrehkeun kabingahna nyarios nyalira bangunan rugina mana socana mencerong ka alam nu anggang kawas hayang nyaba ngalalana neangan pangalaman jeung luang anyar tapi ras emut ka nagara nu kudu diurus saterasna kudu dipiara salirana sok ngarentot deui ka hayang teh. Angin leutik ngahiliwi rengah harewos bangun geget ngabejaan ka Tumenggung Laksana Gading yen aya manah anu tunggara, aya ati nu barawit, aya rasa nu tugenah, aya pikir anu keur kingkin. Atuh mending ngorejat anjeunna manahna jadi cangcaya, emut jadi ngolemar, teu pupuguh beting sarblak hate. Ting seredet kawas nu bakal meunang kareuwas. Paroman Tumenggung Laksana Gading ngadadak robah anjeunna ngaraoskeun hiji pirasat anu kurang hade bet teu puguh rarasaan. Ai kunaon ieu hate aing ieu dumadak bet jadi kieu teu kaharti bet tegarna rarasaan ieu teu ngarti apaan aing teh tadi tas ngendalkeun isi hate hayang lugina ngabudalkeun kabungahan hayang karasa ku sarerea boh ku alam atau ku angin leutik. Tapi ari ayeuna nah teh aing jadi kieu nah jadi robah mata kelawang ke kunaon ieu nya teu puguh rasaan karasana teh tapi aing lalaki nu geus loba pangalaman cek paribasana geus lain saeutik ngarasakeun pait beurna kahirupan. Keun moal bulung di sanghareupan. Naon kajadian oge? Saur Tumenggung Laksana Gading bari rumenghap bangun seunggah terus ngusap raraye bari nangtremkeun manah niiskeun pikir sangkan teu kapangaruhan ku parasaan nyalira. Tapi aneh bekilila karasana bekilami kalah kanyangsit ngangsit cepilna pating jelengeng manah pating sereblak kawas-kawas bakal aya kajadian nu goreng atuh mending ngahuleng anjeunna manahna muter mikiran eta kajadian nyoba-nyoba neguh kajadian nu bakal tumiba. Tapi da anjeunna lain paraji sakti lain dukun lepus lain pandita nu permana tapi jalma nu biasa anu geus nu teu awas kana gaib ngan ukur karasa ilapatna kana mana. Heran nah kumaha ieu aing teh nya aya naon atuh itu nu sanyana bakal kajadian naon ieu nu tumiba ka diri aing teu kateguh teu kajudi teu kapikir jeung teu kahontal ku akal nu aya. Boa-boa ieu mah kila-kila goreng nu bakal ngariweuhkeun kana hate aing. Tapi keun bae da aing sayagi sabab mungguhing hirupna manusia tara langgeng dina hiji pasipatan kudu bae aya gunta-gantina malah keuna ku paribasa sok aya owah kingsir. Tah ieu meureun nu bakal tumiba ka aing oge. Nagara teh moal salilana aman sarta moal salilana aya dina ceklan aing. Keun ku aing rek disanghareupan moal disasa. Tumenggung Laksana Gading tentrem deui manahna. Tiis deui pikirna lantaran ayeuna mah tumamprak kana naon-naon nu bakal tumiba. Teu ingis ku bisi teu rempan ku sugan. Teu sieun ku keung taya hariwang jeung honcewang da puguh anjeunna parantos sadar kana hirupna jeung kahirupan manusia nu tara langgeng aya dina kaayaan aya paripaos hirup mah darma wawayangan. Barang nuju calo raos calik torojo raina sumping nyatana Ratu Emas Baganan Sari anu memang sumeja ngadeheus ka ingkang raka
baris nembrakeun eusi manahna ngaguar karuat dina batin barang jolge lajeng Nyi Putri teh uluk salam bari rangkuh hormatna keur. Punten kakak, kuring amit ngiring calik. Kitu pokna bari melong katu mengung laksana gading nu harita nuju molohok melong kanu anggang meningare nyag anjeuna. Da teu nyana teu aya nu sumping ret ka ingkang rai pok ngawaloh. Allah panyana teh deungeun horeng geuning dunung ngadulur sorangan hiap ka dieu adi bagea geus lawas teu ka dieu adi teh. Hatur nuhun kakak, kuring haja datang ka dieu. Wala Ratu Mas Baganan Sari bari gek calik lajeng rarat reret ningalian kaayaan di dinya kawas nu sono datarangannya. Padahal candila para mitra anjeunna teh kadinya teh syukur ai enggal sumping puguh kakak teh teu geunah hate teu geunah hatan kita tadi teu keur mikiran eta perkara kakak teh. Tapi lebeng taya bong bolongan ieu teh. Nah aya naon kakak bat ngareureuwas teuing? Kunaon kitu? Nyi Ratu Mas Baganan Sari ngaraos leuwas barang ngadenge carita anu jadi lanceukna. Sora soca molohok ka ingkang raka. Ari tumengung laksana gading can wakane malan deui anggur neuteub kanu jauh nyawang kanu anggang ngararasakeun manahna nu teu weleh ting sarbelak jajantung jadi ratu lir nu tutunggulan. Barang ningali nu jadi lanceuk nangan saukur ngahuleung ngaraja meneng. Teu lemek teu nyarek atuh harita. Ratu Mas Baganan Sari naros deui. Kunaon kakak? Abdi mah kaget nguping kasauran kitu teh. Boa-boa aya perkara anu matak singgah kana manah kakak atanapi matak jaheut kana jalaran pamohalan abdi. Nyai Ratu naros deui manahna beuki tagiwur. Keur mah anjeunna teh nuju ngungun loba kabingung kari-kari ayeuna ngadangu kitu atuh beuki tambah wae kasusah dina manahna paromana alum. Ih. Teu kudu reuwas adi. Da teu matakna naon pikeun adi mah. Ngan kana hate kakak memang teu geuna. Ari sababna kakara pisan kakak teh. Nyaeta bieu teh katarimana da tadi nama hate kakak teh senangna keur. Tiis pikir teu aya pikiran naon. Kieu gradi kakak teh teu pupugu. Ting sarbelak kana hate jajantung ratu pikiran rungsing. Jeung teu geunah cicing tah kitu nu karasa ku kakak teh. Datangna ngadadak pisan. Taina kakarek tumanya kanu jadi adi. Susuganan bisa mantuan susah atawa ngaronjong bingung. Nah kunaon kira-kira na kakak tesanyana cik bantuan mikiran. Saurut tumengung laksana gading bari neuteub kanu jadi raina. Sok sanajan manehana lalaki gagah sakti mandraguna. Tapi teu weleh dina hal-hal kieu mah menta pertulungan. Menta bong bolongan pinu jadi adina sok sanajan adina pantar awewe. Atuh para wargi sadaya nu jadi adina. Nu harita olohok bengong bangun kaget lamin teu ngawaler kalaka ngahulang mikiran kasauran nu janten lanceukna, tapi antuk namah ngawaler ngan swanten rada ngageter. Teu nyana teuing ari si kakak. Ngaku naon atuh salira teh upami kitu cara nama. Bujeng-bujeng salira kakak. Najan kuring ge teu bisa neguh kana hartosna. Eta mah mangawe nyangakeun ka si kakak. Ngaku naon atuh, da kuring mah rumaos taya kabisa sisip ku pangarti. Teu cukup ku pangaweruh nyangakeun we kumaha si kakak. Nya eta atuh. Ieu teh kakak teh bakat ku bingung. Kakak bingung kabina-bina sabab teu ngarti kana naon-naon nu bakal tumiba. Ngan sok sanajan kitu kakak geus sayagi pikeun ngajaga sagala rupa nu bakal kajadian. Keun we lah, teu kudu dipikiran, sugan we mangan saukur perasaan saliwat nu taya gunana. Tumengung laksana gading ngupahan anjeun, niskeun manah anu ampir-ampir panas deui, ting sarbelak jeung gegebegan,
sedangkan Ratu Emas Baganan Sari rumenghap bangun seunggah sabab anjeunna oge memang keur ngandung kabingung mamawa kasusah jeung nyangking kasedih ati. Kari-kari ayeuna nurek dipentaan tulung bet kitu atuh matak nambahan susah malah numpuk-numpuk kabingung apan pangna dongkap kadinya teh anjeunna ge saja ngabudalkeun perasaan manah nu teu geunah jeung asa bayeungjang asa riweuh jeung balangreung. Akhirna ku Ratu Emas Baganan Sari kasawang jeung kapikir boa-boa perasaan susah nu ngancik dina manah rakana akibat karuat pikiran Nyi Putri lantaran mungguhing jeung nu jadi sadere teu boleh aya bae tatali batin anu kuat pertanda silih asih jeung silih pikanyaa. Atuh barang geus emut kadinya lajeng Nyi Putri Emas Baganan Sari haturan karakana nemongkeun hasil pamikiranana. Punten kakak, kuring aya pihatur sakedik. Aya naon adi? Pok caritakeun. Aya naon? Sok caritakeun ka kakak. Ulah di dingding kelir, ulah di simutan. Wakcakeun masing balaka. Kieu geura kakak. Buat teuing kasusah jeung kasedih kakak teh lain hiji kanyataan. Da geuning sesah pisan diteguhna rupina bae eta mah mangrupi hiji kila-kila. Hiji tawis yang ia dipadukuhan teh aya nu sedih kingkin, aya nu susah tunggara, lajeng batina pindah ka kakak, atawa memang kitu pirasatna kawantu kakak hiji pangagung di ieu tempat. Saur Nyi Ratu Emas Baganan Sari ngarandeg heula nepi kadinya. Cariosanana can mata kaharti dabuk dina tumenggung laksana gading kalah kakerung. Naon teh adi? Kakak mah banget ngarti. Nah saha kira-kira nu keur manggih kasedih teh? Saha atuh nu meunang kabingung teh? Kakak mah asa poekeun pisan teu puguh teu bisa neguh. Apaan urang teh salilana ge senangah-nangah ning. Pangabutuh daya kakurang, nagara aman, sentosa, sepi jempling, towong rampog, daya aya riributan. Nah saha nu keur tunggara teh? Dengar ti kakak mah teu bisa neguh ya. Kitu saur tumenggung laksana gading. Leres pisan kakak upami ditinggal tina perkawis eta mah. Memang taya kapetolanana estu matak reueus sareng matak gede hate. Nanging ku kakak henteu kaemut kitu. Yen kasenangan teh teh cukup kumung sakitu wungkul. Naon nu kurang? Cing terangkeun ku adik kakak. Ya teh kakak geus teu sabar ye, hayang geura nyaho kana perkara nu saenyana. Sebutkeun we sing jelas. Nah saha nu keur susah teh? Tumenggung laksana gading bener-bener henteu sabar lantaran beuki panasaran hate. Sedengkeun kana katerangan tiraina teu ngartoseun meus acan. Kuring pisan kakak, nya kuring anu keur sedih. Baleureuh Nyi Ratu Emas Baganan Sari tegas bari melong ka ingkang raka nu olohok bengong ngemang kadu. Teu ngarti kana maksud raina kitu, malah kalah kana mahan bingung kana manahna beuki lieur kana emutanana. Ke. Kumaha ieu teh? Nah sedih teh sedih kunaon adi teh atuh? Asa teu pararuguh teuing. Teu kaharti. Nah naon kakurangan dina kahirupan adi? Apaan segala rupa geus nyampak. Moal aya kakurang kajaba lamun aya kahayang nu can kacumponan eta mah teuing. Tapi asa teu kudu sedih atawa susah ngan kari ngomong we ka kakak. Ku kakak bakal dicumponan. Nah naon kahayang adi? Tumenggung laksana gading meni merekpok nyaritana. Soca mencerong ka ingkang rai anu nuju ngabandungan. Manah gegebegan sesebelakan lelenyapan jeung teu parugu rarasaan. Tapi aya rasa bagja nu nyelap dina manahna lantaran beuki yakin bae rakana mikanyaah teh nya ka dirina jeung teu beda nu janten ramana. Hatur nuhun kakak. Kuring nampi kana pangasih ti kakak anu sakitu seueurna. Memang bagja kuring teh sabab dikeresakeun ku nu kawasa. Pikeun hirup bari hurip di alam anu sakieu suburna. Sanggem paripaos teh mah sugih mukti subur makmur gemah ripah repeh rapih bari rayatna
taya nuripu estu segala nyampak sagala loba sagala cukup matak sugema kasadayana tah kitu nu jadi diukur ku hartabana nunang nanging waktosna kabujang seep kakak